Fa illam yakun mangka lamun teu aya ayo fa illam yakun saha ibnuhu anakna eta jalma aliman eta alim ayo saha ibnuhu anakna jalma aliman eta alim yakunu mangka aya ayo yakunu sing semangat saha hafiduhu incu buyutna eta jalma saha hafiduhu incu buyutna eta jalma aliman eta alim aliman kamari teh dawuhan Al Imam Sadiduddin Asy-Syirazi kieu cenah dawuhanna saha jalma nu hayang boga anak ajengan saha jalma anu hayang boga anak ajengan kumaha babari cenah eta we cenah agungkeun ulama ngagungkeun ka ulama ngamulyakeun ka ulama gitu oge kumaha di mana-mana boga milik teh kumaha bikeun ka saha ka para ulama. Jadi urang ya urang di mana-mana urang teh ieu hayang bisa ngaji tapi teu daek bisa wae antum geus teu bisa wae ngaji teh. Kumaha geus we tuluykeun ngaji oge tong poho ngamulyakeun guru maneh teu ngamulyakeun ulama ngamulyakeun kiai mulyakeun itu kumaha we teu prak ngamulyakeun engke bakal diterangkeun ya oge di mana-mana boga milik teh ya tong poho ka guru tong poho ka ulama terus we tanamkeun cinta ka guru tanamkeun cinta ka ulama tangke teu dikodoan ku anak urang lamun teh mah urang teu boga urang teu bisa wae ngaji kitu tata carana teh kitu ya jadi di mana-mana hayang boga anak soleh urang kudu teu rajin barang bere ka ulama gitu aya saperak dua perak gitu carana tingali kabutuhna naon gitu bere ku urang mun ku urang oge mun katingali basihan gitu oge teu cing alus hatena kuring mah lain hayang dipikaresep ku salira lain hayang dipentingkeun ku salira lain kuring mah ieu tawassul ku mere ka anjeun muga-muga dipaparinan anak nu saleh gitu. Jadi barang bere ka ulama teh tawassul lain hayang kapake ku eta ulama lain nah tapi tawassul kamu gawe anak-anak orang teh nu hiji jadi ulama, nu hiji jadi kiai, nu hiji jadi ajengan, kabeh jadi ajengan. Teu seueur pisan dongeng-dongeng anu teu rama nama teu jalmi biasa tapi putrana ulama unggul. Eta teh ladang naon cinta ka ulama. Upama anakna henteu jadi kiai, teu jadi ulama engke incuna bete incuna engke aya sahana buyutna engke akhirna urang
Di mana-mana ayeuna upama urang teh bisa ngaji oge kalakuan teh bener, kalakuan teh akhlak teh kana doraka beuki wae. Teh ngan aya anak incu urang nu jadi ulama. Ke urang bakal kabawa salamat. Alhaqna bihim dzurriyyatihim teh euy. Teu saur pangarsa akang, dzurriyah di dinya teu lain ngan saukur teu ti urang kahanap. Itu dzurriyah di dinya teh teu ti urang kaluhur ge sarua. Ti urang kaluhur. Jadi dzurriyah di dinya mah teu ayeuna ti urang boga bapa, boga aki. Do ieu terus kaluhur eta dzurriyah keneh geus puguh ka hanap eta dzurriyah. Hartina di mana-mana ya anak incuna teu kalakuanna teu bener ngan karuhun-karuhunna saroleh. Terus datang ke akhirat teh ieu anak incuna teh mawa iman jeung Islam. Mangka ieu anak incuna teh katarik kaluhur kitu. Tuh kusahana teh ku karuhun-karuhunna nu saroleh. Jadi cicingna teh di luhur dina tempat VIP. Nya kitu deui. Tah aya-ayana mah tibalik. Tah karuhun-karuhunna teu ala lecreug. Bapakna, akina, uyutna kararaco. Ngan ieu aya anak incuna nu naon? Nu saroleh, nu jadi ulama. Mangka ieu bapakna, akina, ninina, uyutna jadi kabawa ku anakna. Ari anakna di mana? Di luhur. Tuh, ari ieu karuhunna di mana? Di hanap. Aya dina derajat anu hanap. Mangka kumaha? Tuh, ieu karuhun-karuhunna bapakna, tuh, inungna, ninina, akina, uyutna katarik ku anak incu nu aya dina kelas VIP. Itu. Mata ayeuna di mana-mana urang kana ngaji hese wae keun bae urang tegas berusaha sugan we engke dikodoan ku saha ku anak incu nu penting mah urang teu meunang eureun ngaji nah oge teu meunang eureun nyieun hade ka ulama eta matak maneh teu pilihan ulamana tingali ulamana atuh lain ulamaan tapi ulama nu ecreug nu bener. Itu sakitu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.